Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kalawan asma'na pangeran maneh anu geus ngayugakeun. Khalaqal insana min 'alaq. Nu ngayugakeun manusa tina getih sakepeul. Iqra wa rabbukal akram. Baca karana pangeran maneh nu maha mulya. Alladzi 'allama bil qalam. Nu ngawulang ku kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nu ngawulang manusa perkara nu teu dipikanyaho. Kalla innal insana layatgha. Bener-bener saestuna manusa teh tukang ngaliwatan wates wangen. Ar-ra'ahu istaghna. Lantaran ngarasa dirina geus cukup. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Saestuna nya ka pangeran maneh pangbalikan teh. Ara'aita alladhi yanha. Naha maneh teh nyaho kumaha gorengna jalma anu ngalarang 'Abdan idza shalla. hiji abdi nu rek salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Naha maneh teh nyaho kumaha hadena upama manehna meunang pituduh Aw amara bit taqwa. atawa manehna nitah jalma sangkan takwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Naha maneh teh nyaho kumaha gorengna upama manehna ngabarohongkeun jeung ngabalieur. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Naha manehna teu nyahoan yen saestuna Allah ningali. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sing ingat lamun teu eureun kami baris ngajambak jambulna. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jambul tukang ngabohongkeun tur doraka. Falyad'u nadiyah. Keun manehna sina nyambah komplotana. Sanad'u az-zabaniyah. Kami oge bakal nyalukan zabaniyah malaikat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sing ingat maneh ulah nurut ka manehna tapi geura sujud jeung ngadegkeun diri maneh ka Allah.